Namun misalkan kan orang mau menalaki almarhum, lamun awewe almarhumah, lamun banci naon. Almanium anjing mah. Gobloknya sarua we almarhum dah sia tadi akhir teh lalaki goblok. Orang Sunda sok nyebat banget sia hurung. Kami teh jual kayak tadi. Nah saha anu ngamimitian eta beungeut sia hurung, saha anu ngadamel kalimah beungeut sia hurung. Teras aduh terang hartos nama beungeut sia hurung teh tebih pisan ti hartos anu saleresna gitu. Abi nyobian naros ka ChatGPT. Pan ChatGPT teh pinter sagala terangnya. Ku abi ditaroskeun kieu. Beungeut sia hurung dalam bahasa Sunda artinya apa? Waleran ChatGPT teh kieu. Dalam makna positif berarti wajah kamu glowing. Karunya aslina karunya nu teu ngartoseun nu pami searching atanapi naros ka ChatGPT. Meureun urang nyarios banget sia hurung ka aranjeunna teh dan pajarkeun urang teh muji, aduh wajah kamu glowing banget. Padahal banget sia hurung teh artinya yang tahu-tahu aja. Amun salah kitu satia aku mah Kodaran. anjing. Terus di dia aya pananyaan tadi Jampang? Hah? Pananyaan? Anjing kain we. Keket goblok. Alasan bahasa Sunda sulit dimengerti dan dipahami. Tunggu antosan, sebentar sekedap. Tunggu sebentar kela. Bener anjing. Minta nyungkeun sedikit saeutik, minta sedikit cik ngasaan. Iya bener. Kamu aneh bohong wadul, kamu bohong banget sia hurung. Tidak percaya percanten, tidak percaya kereceli aing. Emang bahasa yang sering dipakai sama orang-orang Sunda tuh kayak gini. Di dia geuning jelema teh. Aya naon? Itu sponsor nungguan Narek naon? di jinan teh ka Saudi teh kumaha? Ari maksa-maksa ting mah hege wae, hayang ka Saudi mah. Ngan wayahna pulang poe bejakeun ka sponsor, eueuh nu nyangu engke sore. Nah emangna deket sia teh ka Saudi teh kudu mulang poe. Heh, tama ari sanggup we heugi ke Saudi pulang poe. Teu sanggup mah entong da eueuh nu nyangu, eueuh nu gegero. Buat edan Aing mang kamari euy reunian SMP nya bari liliwetan. Ai pas rek tuang anjir ngararamu ka urang mah. Ngaramu kunaon? Urang teh kan hitu teu ngeun ngilu jeung alona anjir. Tepira urang teh mang memeh liliwetan teh urang teh ngahakan bala-bala jeung tangkal cengekna urang teh. Meureun we. Busiat teh mana teh dina reunian teh. Heeh. Anjing. Ngerakeun. Tong bener reunian ieu tidak paling oge pasti. Tetara ruang sia busiat. Goblok. Pasti. Salah baheula kolot mere jampena kakak gera gede gera lumpat. Coba lamun gera gede gera beunghar meureun ayeuna teh moal beberetekan ka ditu ka dieu neangan keur meuli beas ceu. Jadi ya sok orang buka duit 1 juta, maneh nginjem duit 200.000. Tah, sesana sabaraha? Ah, gampang atuh eta. 1 juta kurang 200.000 sama dengan 800.000. Bener kan? Salah atuh maneh masuk pede gitu. Atuh sabaraha? Nya angger 1 juta. Nah, Pan ku urang na kitu dibere injem maneh teh. Malah sia dibere injem. atuh make nanya atuh. Pangeran kita tahu cingan maneh mah. Siapa yang Inung hiji bisa ngurus budak 5, tapi budak 5 cantang tuh bisa ngurus inung hiji. Matakan bener cekolot,
ulah omeh ku cai termos. Dan sababna mun ku cai termos saya molotok action. Aya 50-an 4 lembar teu. 4 lembar, aya ge 2. Ayolah. Mana panukeurna? Dan teu nyebut nuker bieu ge. Duit batur Bodoh tuh. Duit batur teh yang nyaho. Mang ai gunung berapi masih kena aktif. Ya aktif. Meletusnya. Gening kurang di telepon teu aktif. DWA teu ngabales, di meskol teu ngangkat. Gunung Merapi ku sia di WA di miskol. Heeh. Anjing. Boga nomor di mana sih eta? Boga we. Terus foto profilnya naon? Teuing dawa foto profilan. Anjing. Gunung Merapi aktif di WA anjing. Eta mah goblok lain Gunung Merapi anu teu aktif di miskol kitu. Otak sia dalam masa tenggang. Anjing. Mang ai gunung berapi masih kena aktif. Ya aktif. Meletusnya. Gening kurang di telepon teu aktif. DWA teu ngabales, di meskol teu ngangkat. Gunung Merapi ku sia di WA di miskol. Heeh. Anjing. Boga nomor di mana sih eta? Boga we. Terus foto profilnya naon? Teuing dawa foto profilan. Anjing. Gunung Merapi aktif di WA anjing. Eta mah goblok lain Gunung Merapi anu teu aktif di miskol kitu. Otak sia dalam masa tenggang. Anjing. Paket beten nepi anjing geus hampir sabulan. Nah, meuli naon? Meuli sawah di Lajada. Kemari COD kenang doma anjing. Teu nepi goblok teh. Lainnya urang ngetuk kopas seha jeung pemajikan langsungnya tel ceramah ustad di gedean sorana teh beri ngomong kieu cah tah dengekeun cah jadi salaki teh meng menang hidayah. Heuh tempo kamari mah pas seha jeung urang kurang disetel da ceramahna Dokter Aisyah Dahlan. Pemajikan jul keluar ti kamar cing leutikan ganeng dek hees. Kitu tah we mah mung disalakeun.